warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, sabaraha warta nu parantos duwi kameja redaksi Grixer TV sejak kesanggakeun dina pidangan Kilas Warta edisi Rebo Kapil 23 Maret 2022. Simkuring kun Silvia Bunga Sepa Alpatir nu baris ngaduhikeun warta salengkepna. Kayaan di Desa Sukamana teh keamananna leuwih maju. Teu acan aya kajadian nu nyieun gempar warga sareng minim nu ngarusuh di acara sabab ayana Limnas nu sok ngajaga. Ronda-ronda di unggal RW oge tos mulai aktif deui. Ronda oge teu dipungut biaya di desa mah, tapi teu sakedik oge warga nu sok masihan kangge nu ngaronda. Jeung warga-warga ge sok ngiring berkontribusi kangge remaja dina pergaulan kedah ngajauhan narkotika sareng minuman keras. Kuronjongan ti kukula warga sareng aparat janten lebih maju dina keamanan Desa Sukamana. Supaya kampung tetap aman, kanggo informasi salengkepna, mangga nyanggakeun ka Tres Kabaetika di lapangan. Mangga Tres. Samiasna, ayeuna simkuring tos aya di lingkungan Desa Sukamana, nu ayeuna dijalankan. Ayeuna simkuring pada wawancara salah satu warga nu sok ngajaga lingkungan Desa Sukamana akan masuk ke mana? Wilujeng siang Pak. Wilujeng siang. Dupi Bapak tos di damel sabaraha lami di dieu. Kita kan 2 tahun lama. Kumaha keamanan di Desa Sukamana ieu teh Pak? Alhamdulillahnya atos di lurahan kun ayeuna penginten kamajengan desa sareng keamananna kumaha jantenna teh aman dina kayaan keamananna sareng dina desana kemajuan dina tahap maju. Desa Sukamana itu sebagai percontohan dari Kecamatan Paseh. Terus naon wae anu dilakukeun ngeunaan keamanan lingkungan Desa Sukamana? Mungkin anu dilakukan ku pihak desa mah penginten berkoordinasi dengan antara RW setempat dan limas-limas untuk menjaga keamanan mah. Mungkin ya berkoordinasi di setiap RW aja. Terus saha wae anu sok dilibatkeun dina ngajagi lingkungan ieu? Ya paling itu ketua RW, RT, limas sama ibaratnya kontribusi juga warga-warganya. Pernah aya kajantenan anu bikin geger warga teh Pak? Untuk sekarang periode ini alhamdulillah belum ada, bahkan harus nggak ada lah, alhamdulillah. Amin. Terus aya peraturan anu kedah ditaati ku warga teu di desa kanggo keamanan? Ya mungkin kalau peraturan ya mungkin khususnya buat remaja lah ya. Remaja mungkin sekarang kan pergaulannya gimana gitu kan, ya satu jauhilah narkotika sama ya minuman keras itu aja. Terus kangge anu kedah dilakukeun ku warga teh anu ngarusuh teh tah kedah kumaha? Ya mungkin untuk ngarusuh itu mah nya mungkin harus ada bimbingan mungkin dari keluarganya, dari aparat setempat, bahkan mungkin kalau ibaratnya nggak bisa dibimbing dengan aparat setempat, mungkin kita ya melakukan ke pihak berwajib gitu aja. Terus kangge keamanan di desa teh dipungut iuran teu Pak? Pangintennya kanggo keamanan buat nya di desa mah teu aya iuran, tapi ibaratna di setempat aya wae gitu sapertos ibaratna keamanan kanggo ronda pengintennya nya sapertos ibaratna di setempatna lah aya penginten keamanan buat nu bertugas ronda lah tahun ku aya di desa mah. Terus pernah aya kajantenan naon wae anu parah gitu? Kajantenan saemut abi pas di desa kajantenan mah asa teu acan. Aya program kerja anyar teu Pak kangge kapayuna ti desa? Program panginten gitu nya ari kapayuna mah ieu teh hoyong ibaratna nu di komplek lapang hoyong dibenahin nya dibebenah kanggo
kanggo lapangan olahraga. Program eta nu nuju diutamikeun gitu. Mudah-mudahan lah lancar gitu. Terus naon wae harapan ti desa kangge warga kangge kapaina? Nya harapan mah panginten ti desa mah warga nya silih akur umalah janten urang sasarengan ngamajukeun desa Sukamana. Da ayeuna ge tos kabuktosan ari ti desa mah alhamdulillah tos janten percontohan di Kecamatan Paseh eta we panginten nyungkeun rojongan we lah di warga-warga. Nuhun, hatur nuhun Pak kangge waktasna. Sami-sami. Pemirsa, simkuring kasring-sring wawancara seksi keamanan di lingkungan desa Sukamana. Ayeuna simkuring sangakeun deui ka Sylvia di studio. Pemirsa kilas warta dinten ieu, informasi nu memang rupa pamungkas. Kurang cekapkeun dugi ka dieu. Ngawakilan ngakolaan simkuring Sylvia Bunga Sepa Alpatir nyuwun keur punten dina aya kalapatan. Sejamit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.